kadang jelema loba duit dihormat keur loba duitna, loba duit loba dulur eueuh duit malah labur. Ibu-ibu usoli di imah hate mah jalan-jalan, jawab sing jujur ku ibu jeung ku bapak. Bu, ibu memeh salat moekeun pakaian menang 2 rakaat hujan, jawab nu jujur. Tuh si acan anu ge seuseureun teu puguh ya. Ingat ka salat tak ingat ka pakaian. Pak Lurah mana Pak Lurah? Tadi ngobrol bae jeung gua. Pak, mana Pak Lurah? Di belah mana Pak Lurah teh kadeuleu? Rah, ieu lurah dijanjian ku tamu. Cek tamu kieu, Pak, alhamdulillah contoh bisnis kita gul. Bapak nanti zuhur jangan kemana-mana, sekitar jam 1 saya mau ke rumah karena bisnis kita gul dan upah yang saya janjikan ke Bapak ialah 500 juta. Poponira eta lurah geus kitu salat aya menang 2 rakaat tidit jawab rah, woi ingat kana salat tak ingat kana upah. Aya barang di dieu horeng RT nu mau mobil tamarah ndek nganterkeun SPPT urang mah geus acak-acakan eta salat. Ibu keur salat menang 2 rakaat tengah-tengah hujan, jawab ingat ke pakaian ingat ke salat, ingat ke poe ranginang ingat ke salat. Aing masyaallah pada anak puluh dan aing masyaallah ya Allah ya Allah aing mana-mana ngahutang ke tanah ya Allah ya Rabbi aing mah ajur ranginang ya Allah